Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Fafahamnaha Sulaimana wa kulla atayna hukma wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Rahmanu ya Rahim, Ya Dal Jalali wal Ikram. Kamari hanca kamari tea urang kakarek dugikakeun ka ngabahas pidauh Rasul saur Gusti Rasul. Hanca kamari aya 3 perkara anu dimana 3 perkara eta diresepkeun ka kaula saur Gusti Rasul, atawa aya 3 perkara dunia anu dipikaresep ku kaula saur Gusti Rasul. Mana anu 3 perkara eta teh? Ceuk kamari anu kahiji An-Nisa, nyaeta istri bojo atawa pamajikan anu solehah. Anu kadua sesengitan, anu katilu qurratu aini fi sholat, katenangan hate dina jero sholat. Anu saterusna warodat jeung geus datang ahaditsu naon pirang-pirang hadis katsiratun anu seueur fi fadlin nafaqati dina mertelakeun kautamaan mere balanja atawa nafkah alal iyali ka anak rabi atawa pamajikan bin niyatis sholihati kalawan niat anu soleh. Wa min halalin jeung tina rizki anu halal. Qala ngadauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadauh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min dunubi sanya-nyana eta sawarehna tina pirang-pirang dosa. Dunuban ari pirang-pirang dosa la yukaffiruha anu hanteu bisa ngiparatan kana eta dunub atawa dosa. Salatu naon salat, wala saumun jeung hanteu bisa ngiparatan puasa, wala jihadun jeung hanteu bisa ngiparatan jihad, illa sa'yu 'alal iyali angin lempang usaha kana nganafakahan pirang-pirang anak rabi atawa anak pamajikan. Nah, luar biasanya ieu nyaritakeun masalah kautamaan pahala ganjaran gitunya maraban atawa usaha nganafakahan anu jadi kulawarga atawa anak pamajikan. Jadi saur Gusti Rasul aya pirang-pirang dosa tina sawarehna dosa anu dimana dosa eta teh hanteu bisa dikiparatan ku puasa, teu bisa dikiparatan ku salat, teu bisa dikiparatan ku jihad perang di jalan Allah. Tapi saking ku pohara-poharana, saking ku luar biasa ganjaranana, pikeun jalma anu usaha atawa nganafakahan anak pamajikan tah bisa matak ngiparatan kana eta dosa kitu nya. Jadi saking dosa eta teh luar biasa gede nah gitulah.
sahinggakeun teu bisa dikiparatan ku salat, teu bisa dikiparatan ku puasa, teu bisa dikiparatan ku perang jihad di jalan Allah, tapi bisa dikiparatan ku sa'yu alal iyali nyaeta lempang usaha nganafakahan anak pamajikan. Jadi pada intina nama nganafakahan anak pamajikan kitunya usaha eta pahalana luar biasa lir ibarat henteu ya, sahinggakeun ku luar biasa na eta pahala ganjaran nganafakahan anak pamajikan, nganafakahan keluarga, sahinggakeun bisa ngalebur dosa anu di mana dosa eta teu bisa dilebur ku salat, teu bisa dilebur ku puasa, teu bisa dilebur ku perang jihad di jalan Allah. Masya Allah. Anu saterusna au kama atawa saperti yen qala ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma kana anu bukti lahu ka eta jalma salasu banatin naon tilu pirang-pirang anak awewe, fa anfaqo tuluy nganafakahan si jalma alaihinna ka itu anak anu tilu, anak awe anu tilu, wa ahsana jeung nyieun kaalusan si jalma ilaihinna ka anak awewe anu tilu, hatta yughniyahunna sahingga nyugihkeun ka itu anak awewe anu tilu Allahu Allah anhu ti eta jalma, aujaba maka ngawajibkeun Allahu saha Allah lahu kasih jalma al jannata kana asup ka surga, albattata kalawan pasti, illa kajaba angin kecuali ayya mala upama migawe si jalma amalan kana hiji amal la yughfiru lahu anu hanteu ngahampura Allah kasih jalma. Jadi saur Gusti Rasul di mana-mana aya hiji lalaki atau aya hiji bapak gitulah boga anak awewe tilu, hari masalah anak namanya rek awewe, rek lalaki, rek tilu, rek opat, dan di dieu mah dina keterangana awewe tilu gitu, budak awewe tilu. Tah mun dibuleudkeun mah di mana-mana hiji bapak ngabogaan anak tuluy eta bapak teh ngaluskeun ka eta anak teh, ngabebenah boh dibebenah akhlakna, boh dialuskeun agamana, boh dialuskeun ilmuna gitu tah. Terutama deui wa anfaqo si eta bapak teh nganafakahan ka eta budak teh, ka eta anak teh gitu tah. Mun cara teh mah meureunnan kabutuhna eta anak dicumponan, kahayangna dibere gitu da mampu. Tuluy teh mah mun misalkeun teh mah dibere bekal jang usahana, dibere modal gitulah. Sahinggakeun hatta yughniyahunna Allahu anhu, sahinggakeun Allah maparin ka eta anak teh kabeungharan kalawan sabab eta jalma, eta lalaki, eta bapa teh. Tah aujaba Allahu lahu aljannata albattata, maka ngawajibkeun Allah ka eta jalma, ka eta bapa anu ngaluskeun ka anakna teh, anu nganafakahan ka anakna teh, ngawajibkeun kana naon, ngawajibkeun kana yen asup ka surga kalawan pasti kitu nya. Tapi di dia aya illa, aya angin, kecuali cenah lamun eta jelema teh, lamun eta bapak teh boga hiji amal atau boga hiji pagawean anu teu dihampura ku Gusti Allah. Kitu nya. Jadi luar biasa pahala ganjaranana nganafakahan anak pamajikan teh.
sehinggakeun ketika aya hiji lalaki atau aya hiji bapa mun secara bulet nama kieu, ketika aya hiji bapa nganafakahan anu jadi anak pamajikan kalawan nafkah anu halal anu dipikaridho ku Gusti Allah dibarengan kalawan takwa taat ka Gusti Allah, maka wajib pikeun eta jalma pikeun eta bapa asup ka surga kalawan pasti gitu. Buleudna nama nya luar biasa. Anu saterusna wakana jeung bukti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saha Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza di mana-mana haddatsa nyarioskeun Ibnu Abbas bihadzal hadis kalawan ieu hadis qala maka ngadauh Ibnu Abbas huwallahu demi ari hadis demi Allah minal ghoraibi eta satengah tina pirang-pirang hadis gorib wa ghorarihi jeung samarna hadis wa qala jeung ngadauh sallallahu alaihi wasallam saha Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ari pang utama-utamana dinarun dinar atawa duit yunfikuhu anu nganafakahkeun kana dinar ar-rajulu saha hiji lalaki dinarun eta dinar yunfikuhu anu nganafakahkeun rajul kana eta dinar ala iyalihi ka anak rabina rajul wa dinarun jeung dinar yunfikuhu anu ngabalanjakeun rajul kana itu dinar ala dzabatihi kana para satona fisabilillahi dina perang sabilillah wa dinarun jeung dinar yunfikuhu anu nganafakahkeun rajul kana dinar ala ashabihi ka pirang-pirang babaturana rajul fisabilillahi dina jalan Allah qala ngadauh Abu Kulabah saha Abu Kulabah radhiyallahu anhu ibda kudu ngamimitian anjeun bil iyali kalawan nganafakahan anak pamajikan wa ayyu rajulin jeung mana lalaki Allamu anu leuwih gede ajron naon ganjaranana min rajulin tinimang hiji lalaki yunfiku anu nganafakahkeun rajul ala iyalin ka anakna rajul sigorin laleutik keneh yaukuhum ngangekahkeun rajul ka itu iyal awiyan fa'uhum atawa ngamanfaatkeun ka itu iyal Allahu saha Allah bihi kalawan sabab rajul wa yugunihim jeung nyugihkeun Allah ka iyal. Nah jadi lamun teh mah tah tina hadis ieu misalkeun urang teh seja rek sedekah sedekah ieu kasaha heula misalkeun teh mah mun misalkeun teh mah di antarana babaturan sarua ngabutuhkeun misalkeun teh mah terus deui sato tutumpakan sato keur perang misalkan teh mah kuda atawa naon lah onta kitu sarua yeuh lapareun ngabutuhkeun deui terus di upamana teh mah misalkeun teh mah aparek dijajankeun wae kitu ku sorangan
tah atawa misalkan tema pilihanana di apa mending keneh diparabkeun apa mending keneh di nafakohkeun ka anak pamajikan tah mana heula cenah kitu nu kudu diheulakeun apakah mere ka babaturan apakah mere ka sato piaraan gitulah atawa ka sato jang tutumpakan perang atawa mere ka saha tadi teh atawa dibalanjakeun ku sorangan atawa dibikeun ka anak pamajikan mana heula kitu tah nu kudu diheulakeun buleudna mah kitu mana cenah nu kudu diheulakeun ibda bil iyal kudu ngamimitian anjeun kalawan nganapakahan nganapakohkeun ka saha ka anak pamajikan tuh nya jadi diheulakeun di dieu mah anak pamajikan teh cek di dieu mah ya jadi samemeh kanu sajen teh ka anak pamajikan heula tang tuh nya ka anak pamajikan heula ka kareka batur gitu tah kunaon cenah make kitu make kudu diheulakeun anak pamajikan wa ayyu rajulin a'dhamu ajron min rajulin yunfiqu ala iyal jadi lalaki anu mana gitu anu panggede-gede na pangpohara-pohara ganjaranana pahalana tinimang lalaki anu mere nafkah ka anak pamajikan gitu ya jadi tetap di dia masih keneh ngajelaskeun kautamaan atau pahala ganjaran nganafakahan anak pamajikan gitu ya anu saterusna waqala jeung ngadauh alaihi sholatu wassalam saha Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza bata di mana-mana nginep ahadukum saha salah sahiji anjeun kabeh magmuman halna bingung mahmuman tur susah min sababi tina sabab al iyali anak rabi atau anak pamajikan kana maka bukti si ahad afdalu eta leuwih utama indallah mungguh Allah min alfi dharbatin tinimang 1000 tenggelan bisaipi kalawan pedang fi sabilillahi dina perang sabilillah azza wa jalla Allah azza wa jalla jadi ketika di mana-mana aya hiji lalaki atau aya hiji anu jadi bapak gitunya buleudna mah kieu lah ngarasa capek boh capek hate boh capek awak boh capek pikiran gitunya mahmuman bingung bari jeung susah loba pikiran rudet lah capek awak capek hate capek pikiran tapi capek awak capek hate capek pikiran anak eta bin sababil iyali ku sabab anak pamajikan maksud ku sabab anak pamajikan teh entah itu karena capek gagawe pikiran kumaha anak pamajikan isukan bisi teu dahar bingung lah gitu pokoknya mah bingung susah rupak rudet tah mangka kabingung na eta kasusah na eta afdalu indallah mungguh Allah mah leuwih utama tinimang 1000 sabetan pedang di jalan Allah. Masya Allah ya. Jadi lamun dibuleudkeun mah kieu. Di mana-mana aya hiji lalaki atau hiji bapak ngarasa bingung, ngarasa susah, capek hate, capek awak, capek pikiran ku sabab
mikiran atau kusabab neangan nafkah atau kusabab nganafakahan anak jeung pamajikan, maka eta ganjaranana diganjar ku Gusti Allah, pahalana ganjaranana leuwih utama tinimbang perang jihad di jalan Allah. Gitu. Masya Allahnya. Afdalu min alfi dorbatin bisayfi fi sabilillah. Jadi kabingung kasusahna eta leuwih hade mungguh Allah mah tinimbang 1000 sabetan pedang perang di jalan Allah. Masya Allah. Ya kadang-kadang pan gitunya kapikirlah ke urang oge kitunya nu jadi kepala rumah tangga rek teu capek kumaha, rek teu susah kumaha, udah pikiran anak pamajikan pan kumaha lamun isukan pamajikan teu dahar, kumaha lamun isukan anak teu jajan gitu pan. Kadang-kadang komo barejeng teh mah di sakola can babayaran, tereh ujian, tereh samen, aduh tah kabingung kasusahna eta. Insyaallah pasti gustinya ku Gusti Allah dibales diganjar itunya asal barejeng dibarengan takwa taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keun we dina masalah neangan nafkah mah da teu jadi nanaon, da ari dina masalah neangan nafkah mah teu aya anu hina nya. Arek jadi tukang tani, rek jadi guru, jadi pejabat, jadi PNS, jadi bupati, jadi wali kota, jadi presiden sekalipun itu jadi masalah. Da sugan dina pantos surga hada li kiai, hada li ustad, hada li tukang kori, hada li bupati, hada li wali kota, hada li presiden henteu kan. Tapi diseratkan dina pantos surga hada limanit taqo. Ini adalah untuk atau ini adalah tempatnya orang-orang yang bertakwa. Asal takwa surga balasanana. Teu paduli PNS, teu paduli kiai, teu paduli tukang ceramah, teu paduli tukang kori, teu paduli pejabat, teu paduli wali kota, presiden sekalipun takwa surga balasanana. Tapi na masalah neangan nafkah mah kasab mah teu aya nu hina nya. Daya nu hina selama itu halal, kenapa tidak gitu kan. Dek dagang, dek tani, lebih penting barijeng dibarengan takwa ka Gusti Allah, taat ka Gusti Allah, laksanakeun lakonan naon anu diparentah ku Gusti Allah, jauhan anu dilarang ku Gusti Allah. Dagang teu masalah, silahkan dagang, penting jujur. Kumaha jujur teh ulah ngurangan timbangan, terus di barang alus sebutkeun alus, barang goreng sebutkeun goreng, jujur dina dagang. Bahkan saur Gusti Rasul, umat kaula ketika hirup di dunia kasabna kana dagang. Tah terus dagangna eta jujur. Jujur teh acara tadi tarang ngurangan timbangan. Salah sawios contoh nanya, barang alus sebutkeun alus, barang goreng sebutkeun goreng, jujur. Tah maka saur Gusti Rasul, umat kaula nu kasabna di dunia dagang jujur, insyaallah jaga di surgana Allah bakal bertetanggaan sareng kaula saur Gusti Rasul. Tuh itunya. Karena teu aya nu hina kasab rek dagang rek tani. Penting jujur, takwa, taat ka Gusti Allah. Anu saterusna waqala jeung ngadawuh sallallahu alaihi wasallam saha Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqar rajulu di mana-mana nganafakahan saha hiji lalaki ala ahlihi ka pamajikan rajul atawa ka kulawargana rajul, nafaqatan kalawan nafaqah wa huwa halna ari rajul yahtasibuha eta karana Allah, kana maka bukti itu nafaqah sodakotan eta jadi sodako. Tuh ya
kudu hese-hese sodakoh teh da maraban anak pamajikan ge jadi sodakoh. Saur Gusti Rasul di mana-mana aya hiji lalaki atawa hiji salaki nganafakahan anu jadi kulawargana, nganafakahan anak pamajikanana, ya tasibuha halna ari rajul eta karena Allah, semata-mata karena Allah, bari jeung kasabna eta atawa nafaqahna eta ku nafaqah anu halal, kasab anu halal gitu kan. Dinafaqahkeun ke anak pamajikan, diparabkeun ke anak pamajikan, tah maka eta diibaratkeun atawa sapertikeun sodako, dijadikeun sodako, diganjar sebagai pahala sodako. Jadi pada intina salaki maraban anak pamajikan sami eta oge sodako gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-yadul ulya afdalu minal yadis sufla. Wallahu alam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.